aya kurupuk, aya lalab, aya sambal, aya lauk. Geus we sameme dahar mah pinikmateun we. Da ketika rek dihuap inget kana daging hayam. Geunah moal. Ta eta teh teu konaa. Lebok we kehead nu aya. Beres teh. Atos we eta ulah ngariripuh karep. Ieu marek dahar tuh kurupuknya neangan heula kurupuk palbah genep warung di lemur eueuh neangan ka Cikurubuk balik atuh tiis. Atau saya tampi nu aya lah gitu. Ngan ulah kieu deungeunna loba dahar jeung tunjuk asin. Mah ketuang konaat abdi mah bodoh gambaran konaat. Aya daging dahar heuh. Ulah kieu ngabalikeun sok ulah salah konsep geura. Ngajina sing tamat geura ulah saminggu sakali. Urang teh tuangnya sareng naon? Daging. Torojol ayam nu mawa kanaren. Da daging teh di dahar. Naon nyebabna? Memewahan eta mah. Abi mah bade qanaat sareng teri hiji we. Eta mah lain qanaat belek. Naon sababna? Teu syukuran kana nikmati Allah lan. Anu salah teh kieu aya kanaren hayang daging nu eueuh. Ta eta teu qanaat. Terus kade anu berumah tangganya eta kan jadi masalah maloba kahayang di luar kemampuan sok komo eueuh jeung nuturkeunana nyiksa eta teh.